Fokus kana HP bae korek karaoke tekarasa. Mang. Wih, pengangguran aing ya. Jadi itu dong. Ayo Neng. Iya ya, gas ragag. Oh, gas. Di mana ragak Neng? Ini itu tuh ragag. Oh, teka rasa buku mamang mana Neng? Paal. Korek ragagnya tekarasa. Wajar bae Neng teka rasa geletik ya jelema gede mah. Karasa pasti. Ya lah, nu gede mah pasti karasa. Nyaho bae budak kuari kanu gede mah. Nuhun Neng ya. Oh nya sama-sama. Anu tanya bela Jakarta. Getih suci Mira bumi tulang sitra mulang lemah babakti yang keput iwi jika boga putra bangsa tanah pahlawan toha pahlawan Bandung Selatan patriot di daya kolot tugu diwangun ngajadi ciri suci. Nah, yang di mana tuh nyindennya? Merangun amat perasaan. Seorang nama di situ tuh. Iya, goreng nyanyi. Iya, jelema. Atuh neng jelema, manya tunggul kaung udah ngagelowong hidung kieu. Assalamualaikum, naon ngaganggu bae. Atuh hampura borong neng kita ngaganggu. Ngomong-ngomong di dia sorangan banyak. Pugu ka telepon aja saha. Ih, neng mah pugu mah duaan, lain sorangan. Duaan jeung saha. Tujung mamang duaan neng. Jelas. Ah, itu jelas kumaha neng. Aing karena kenalan kalah lempang. Kieu cara nemenin mah boreng lah. Lain hari dia yang boga mitoha doang kumaha. Ngomong-ngomong mitoha kabogo gecan boga eta dia. Atuh aing mengenanya dong ieu. Aya dia ku aya bae nanya nu kitu. Atuh sugan be bisi hayang kanu sugi. Aing mah teu milihan mitoha nu sugi. Yang penting mah karunyahan ka urang. Nah, pada parcel ieu ngaranna naon ieu mah?
Naon eta Oh, dapat nama bagian aing dia. Kada. Di mana mulina eta? Roh, meuli nama urang ti Neng Eha. Aduh. Puro, satalada kak. Aduh. Ayo cek mending uling itu yuk. Ayo ke mana? Manggil bikang nongkrong orang. Ayo. Yuk. Beli es teh. Aduh. Dua mulina cu jeung aing. Ayo mending anjang. Nyari bikang nyokter orang. Ayo. Ayo. Nuhun teh. Pindah yuk hujan. Yuk. Cewek. Kata lu mereka. Ya bae. Itu wani. Hi, ieu dia kawannya. Hayu geus dia teu lah beh. Ih, kayak aku wani. Mun wani ke dia sorangan meureun. Hi, ieu mah dia perang sayang mah. Ayo sebarang yang dah. Duaan ayo. Ayo, Bro. Ayo. Ih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cuk. Saolap heula, Mang. Pan enggeus neng tadi selap. Beungeut, Mang, nu diolap. Cuk, lap saya banget dia tah. Panita banget dia meureun dilap. Hi, dia nya. Salaman lah mulai nah yuk. Cuk, pan dia mantan salaman. Ayo dia kunaon deh. Ieu geus raat mending numpang yuk, Ep. Yuk burung. Cuk, pan lah tinggal ke lurangnya. Aneh kalau lempang. Tapi yang masih penasaran teka bikang nu nyanyi tadi he. Kayaknya mah dipenta kok yang nomornya eta. Lah ini kemarin eta betinanya nyorek itu. Tuturkan ah. Neng, tungguan heula Neng. Ayo non, Mang. Ini kamarana ini jaburit kieu yuk. Nek balik. Balik ke mana? Ka imah lah. Tuh, Neng balik ke imah mau eta ke sawah. Lain ngomong-ngomong jam berapa yuk? Jam 5. Oh, jam 5. Emang rek naon, Mang, nanyaan bae. Tuh nyawa bae, Mamang meneng. Teu jelas sih, Mamang. Oh, hang jelas. Lain intinya mah Mamang ya, hang iya yo. Minta nomor HP. Nomor HP na sabaraha? 12, Mang. Maksud Mamang minta nomor HP atau nomor muka mah 12. Segera bae nomor HP na mana minta ya. Ya burung nomorna 085 Terus? 781. Oh. Geus can. Ulang-ulang tadi sampai mana poho yuk? Hi, engke burung sasana jagisuk bae. Ih, tama jaga isuk. Mulai ada hang kuari bae yuk. Ah, bagi-bagi nomor nih. Kabagean meureun. Ai, datang di bae nu kuning. Duang namu jodoh yuk. Itu jodoh suga Neng, ya panggil deh urang. Mau di Mamang. Gila Neng, tungguan Mamang ya. Nanti sih. Gila tungguan Mamang nek yuk ngomong sesuatu. Nek ngomong nasi, Mang. Tapi Mamang marada berat ya Neng ngungkapkeun age. Alebatan ieu mau gabah dulu karung. Ungkapkeun teh emang lari pendak. Asik, ai harapan ieu. Doakeun kula ka Jawara ka Opel. Amin. Iya ya Neng ya. Pertama Mamang manggih. Mamang mah geus kabungbulengan kan Neng. Laju Neng dek teu jadi bebennya. Neng, pananggal amat Neng teu dicandak. Candak atuh Neng. Neng. Aduh, pergi tanpa alasan.